Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang di dinten ieu kaping 18 September 2025 dina dinten Jumat. Insyaallah Jumat anu barokah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alallahi jeung ka Allah hungkul. Qasdus sabil maksud atawa nerangkeun atawa nunjukkeun sabili kana jalan anu lurus. Jadi anu jalan lurus teh eta teh jalan anu babari. Contona salat sapoe ngan kur 5 waktu bari jeung moal aya 10 menit acan. Zakat pikeun nu mampu. Nu teu mampu mah teu kudu zakat. Teu aya zakataneunana. Ta eta qasdus sabil. Contona puasa nu anu mampu deui anu sehat. Mun ngahaji anu kawasa di jalan jeung ninggalkeun bekal anu di bumi. Ta eta teh qasdus sabil mah gampil babari teu aya nu sulit saeutik ogena. Matak jelema pangbodoh-bodohna are moneangan jalan anu sulit. Naon jalan anu sulit teh? Wa minha jeung aya ti saparehna jalan jairun nyaeta anu bengkok. Contona naon? Mabok-mabokan kudu meuli anu sakitu mahana. Jinah di hotel oge sarua mayarna mahal. Jeung sajabana jalan anu bengkok mah sulit bari mahal. Tapi loba jelema anu menuju jalan eta. Tapi lamun sadaya jelema nujuna ka jalan anu gampil mah anu babari tegasna jalan qasdus sabil eta teh insyaallah di dia dijelaskeun walau sya Allah jeung lamun Allah ngeursakeun lahadakum tangtuna Allah mere hidayah ka anjeun kabeh ajmain sakabehna da eta mah pilihan urang bade jalan qasdus sabil ate bade jalan jairun eta mah pilihan urang saterasna. Huwallazi ari itu Allah allazi zat anu azala tos nurunkeun naon hujan atawa cai minas samai ti luhur langit ma'an tegasna cai hujan ma'an cai hujan eta teh mangpaatna ageng pisan lakum pikeun anjeun minhu tina sapalihna eta cai hujan sarobun diinum ku jalma-jalma kabeh ku sasatoan jeung makhluk nu sejena. Ari jami mah nganggo kemasan aya air mineral aya aqua eta sagala sadayana ge sumberna asalna teh tina cai hujan ti pegunungan tina akar-akar tatangkalan. Wa minhu jeung tina sapalihna eta cai hujan sajarun teh nyaeta anu nyuburkeun tatangkalan tangka anu aya di leuweung tangka jati tangka albasyah tangka naon bae anu kuat anu kokoh di leuweung eta teh disuburkeun ku cai hujan. Jadi lamun dibabad atawa illegal logging lamun diruksak pasti banjir sabab teu bisa nyimpen cai hujan dina eta tangkal anu sajarun anu ageng. Fihi dina eta cai hujan teh naon deui mangpaatna teh tusimuna bisa mengembala sasatoan sabab rumput-rumputana tumbuh ku cai hujan. Saterasna yungbitu Allah numbuhkeun ngajadikeun lakum pikeun anjeun bihi ku eta cai hujan jar'a teh tatangkalan anu bisa dimakan langsung buahna. Contoh naon tatangkalan anu bisa langsung dimakan buahna teh wa zaituna lamun di Arab mah eta teh jeung buah zaitun wan nakhila jeung tangkal korma buahna tiasa langsung dimakan wal a'naba jeung buah anggur oge langsung manis tiasa dipetik ngan upami difermentasi ieu buah anggur bisa jadi alkohol memabukkan jadi haram padahal asalna mah halal. Saterasna wa min kulli samarot jeung tina saban-saban samaroti bubuahan buah naon bae nu aya di urang nu teu aya di Arab ngaranna eta samarot buah nangka teu aya di Mekah mangga oge teu aya alpukat teu aya eta teh sadayana inna fi dzalika asanyana tina itu kajadian
tina itu perkara la ayatal liqaumi yatafakkaruna. La ayatan eta teh tanda-tanda kekawasaan Allah liqaumin pikeun kaum-kaum, pikeun jama-jama yatafakkaruna anu berpikir, anu bertafakur kana naon nu diciptakeun ku Allah, bumi langit pemandangan endah bubuahan cai jeung sajabana laut anu asin aya sungai anu tawar sadayana ge tafakuraneun ngan teu kenging teh tafakur mah ka kholik atawa Allah ditafakuran teu kenging tafakur mah kana makhlukna Allah wungkul. Sakalimah dua kalimah dina dinten ieu dinten Jumaah mugi aya mangpaatna. Barakallahu li wa lakum, mugi panjang umur bersehat sadayana kalayan patepang deui dina dinten enjing dinten Sabtu insyaallah. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.